Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami Abdi Ardan. Abdi di kelas 10 PPLGC bade ngabacakeun sajak anu berjudul Cahaya Pangaweruh. Pangajaran teh cahaya, nyorot jero leuweung poek, ngabuka panto impian, ngajurung ka hayang hirup. Ku elmu urang maju ngawangun bangsa jeung nagara. Guru ngajar ku ikhlas, murid diajar ku hate. Tong saukur nyaho tapi kudu bisa. Pendidikan jadi jembatan, ngahontal cita-cita luhur, ngawangun kahirupan nu hade. Sing sabar jeung tekun diajar. Ngajaga budaya, ngajaga diri, ku elmu urang jadi kuat. Masa depan cemerlang ngantosan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.